diberi iman daek ibadah istiqomah dan kersa ibadah anu osok ibadah orang gaduh amalan istiqomah punten Bu kadah jami anu bahiruna berkah ngagaduhan amal ibadah anu istiqomah. Ibadah anu istiqomah teh kumaha? Ibadah anu mayang teu pernah diputuskeun salian ibadah anu wajib istiqomahkeun. Sok ibu bari ngaistiqomahkeun maca Quran. Tong seueur-seueur teuing 5 ayat we sadinten. Nu penting naon dawamna komo seueur mah. Teu tiasa maca Quran rek maca wajibkeun baca tasbih subhanallah alhamdulillah Allahu akbar wajibkeun tah urang sadana. Dawamkeun amal ibadah eta istiqomah. Naon we amal ibadahna? Bade salat tahajud istiqomahkeun, bade salat duha istiqomahkeun, bade saum Senin Kamis istiqomahkeun. Eta teh tajlibul karamah. Nambih karamah. Ibu punten ku Allah bakal dijaga kulantaran gaduh amal ibadah anu istiqomah. Moal kenging bala lamun ibu gaduh amalan nu ibadah anu istiqomah. Dan upami ibu angkat-angkatan batur mah kaptewak kurang mah henteu. Batur mah dibegal kurang mah henteu. Bari naon? Amalan nu istiqomah teh nami narikana karomah. Tengah wengi uih di Cianjur dipun lanceuk uih teh jam 3 subuh. Ibu meuni emut pisan eta dengan kayeuna. Naik mobil dipayuneun teh aya motor tukang pindang yudag-udag ku BK ngalawarkeun sumrit. Di pangkerna mobilan ku abi di etaan ayeuna mah eta murang eta tukang pindang teh naon nabrakeun maneh gitu. Ku bakating naon ruas ningarek dibegal gitu. Untung ku abi betaan ku abi di emut-emut eta si mang rek dagang pindang tepikeun ka teu jadi tepikeun ka tatu tepikeun teu tiasa papah motorna tepikeun ka ringsek abdi jadi ngemut mun teh mah ka urang. Coba ibu. Mun teh mah ka urang. Coba. Tapi upami urang gaduh amalan nu istiqomah, aman ku Allah teh diamankeun. Nu mami ya peryogina amalan istiqomah tiasa ngajagi urang tina pansabaya. Upami teh mah aya wargi-wargi anu teh mah teu damang sing yakin. Aya nungkeun